Dari saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggih deui jeung urang Sunda asli. Nah, jadi video poe ayeuna urang kamari ngakaper lagu judulna teh di Maribaya. Tah, ayeuna mah dek ngakaper lagu lamunan. Biasa sareng Mr. Kemot biasa. Nah, tah itu artis satu. Nah, pokoknya mah tuturkeun urang sok kumaha mantepnya tuh pemandangan oge tuh mantap ya pokoknya mah tuturkeun ulah sampai ka dilewatnya yuk langsung. Siap. Jadi ya ke proses pembuatan video klip lamunan dalamnya ke sakieu ya kameramen muka duana kumaha Jadi Mr. Kemot kolaborasi sareng Sunda Cinema sareng USA orang Sunda asli. Jadi dia ngumpul ayat tilu kamera tilu youtubernya mohon ya rame lah kayak saksikan. siap. Ke teh ngadol ya hiji sih kalau teh ya. Kumaha ya teh tuh. Teu boga kunci.
Wah, yo emang. Semua balik vlog. Sampingnya. Tidinya tadi tuh. Loya katebak angin kasawal deui nemongan deui asmunggan nu dekat Tuh, sure anu nonton tuh. Pokoknya mah resep. Sure anu nonton, mantap ya, mantap. mun sek manehna kiwari aya gigireun Bebas ekspresi joget-joget. berenang hate moal dagiung dirurung dangdut. Mun sek manehna kiwari aya gigireun Iya pemain kamari ya. Cuma tegang kemari. Tegang kemari. Tegang henteu tegang. Bagus. Nah, jadi kamari mah judul teh naon di Maribara, di Maribara. Ayo nama lamunan. Nah, ini kamari ya. Tuh, wah, langkung seueur ya penontonnya ya. Ya pokoknya mah tingali we barudak karesepan orang Sunda di dieu nya. Nah, gitu. Salam di Sunda. Saya anggota baru ya, orang Sunda asli. Orang Sunda asli. Tuh, jadi orang ayeuna jeung joget jeung pot-pot anu di tukang tuh. Pokoknya mah tingali keseruan-keseruananya. Jelas sukses. Loya Oh. aya gigireun Dari mana tuh? berenang hate moal dagiung. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu tuh jadi orang aina karek beres syuting cover lagu lamunan. Nah di tukang orang ngeseur batur anu nonton termasuk sareng vokalna aya di ditu. Jadi hatur nuhun pisan kanu anu atos lalajuan video ieu sampaikeun ka beres, hatur nuhun pisan. Pokoknya mah hampura bisi kata-kata orang aya anu teu ngeunah mohon dimaklum. Karena orang iya masih kena tahap belajar. Ya pokoknya mah gitulah. Pokoknya mah hatur nuhun pisan kanu anu atos ngalalajuan video ieu, anu sok ngadukung channel ieu hatur nuhun pisan nya. Pokoknya mah kitu ti simkuring mah wabillahil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sampurasun, salam Sunda.